pantes hiji tamtama anu parantos diistrenan demi negara jeung demi bangsa geus diwakafkeun eta jiwa raga keur kapentingan negara jeung bangsa korban dileuweung alatan dibatalkeun kawin. Turun dibawa hakekina dina diri urang kade di mana aya kaamek teh ulah dituturkeun eta teh hartina anu mingpin diri agan teh hawa nafsu. kuasai ku nafsu. Cilaka eta teh. Nya euy. Supaya nu kitu nya kana dirojokan. Pikupureun eta teh. Ua dek nanyakeun. Timolan ua. Jadi eta pangna batu jadi koral teh alatan hidup notok-notokkeun salira kana eta batu. Gau. Malihan ayeuna bade angkat anu seserahan ti nagara astina rek dipegat. Gau. Dek dia amuk tibalan ancurkeun. Deudeuh cu. Hidup teh diistrenan. Jadi lurah tamtama negara ti sipil jadi kepala daerah di Melajang Tengah. Gau. Ti militer jadi ais pangampihna wala dia bala tamtama negara. Di malam dina waktu sidep di istrenan kapungkur dugi katoh pati jiwa raga nyawa kadiekeun kasalamatan negara jeung bangsa ancur lebur papan karitulis teu aya halanganana ye jiwa raga geus diwakafkeun demi kapentingan negara jeung bangsa. Dau ta ayeuna kumaha lamun aya bewara ka masyarakat cenah meureun Gatot Kaca teh gugur, Gatot Kaca teh maot. Di mana? Di leuweung. Naon maotna Gatot Kaca teh? Notog-notogkeun maneh kana batu. Sabab Gatot Kaca dibatalkeun kawin. Pantes hiji tamtama anu parantos diistrenan demi negara jeung demi bangsa geus diwakafkeun eta jiwa raga keur kapentingan negara jeung bangsa korban dileuweung alatan dibatalkeun kawin. Pemikiran dewek teu nepi ka pola dinya tadi. Nah eta pentingna sakola aja euy. Mata kudu pendidikan teh dirinya. Gitu juga aing oge. Nuhun Gusti Nu Maha Agung. Ajrih agan ajrih. Aduh ampun cepot. Sanes hiji. Apaan agan teh aya pamimpin agan teh Gusti Prabu Yudhistira sepuh seueur nyuhunkeun kamandang ciritu ti dieu. Nah ayeuna agan nek dipingpin ku hawa nafsu agan pribadi hartina agan teh geus ngajadikeun pamimpin anu kupur teh. Apaan saluhureun teh tajakeun pentaheun sahanapeun titaheun bereun. Ta abdi teh kapan sahanapeun agan. Abdi teh bereun. Kitu we kahayangna teh dibere anu teu mere mah teu disamat. Ada apa Haji Sidik mah teu disamat oge sok mere. Heeh. Ayeuna teu damang saurna tang-tang nyangakeun Banglayade atuh nya mudah-mudahan sing enggak damang. Nya. Di malam. Dek dikamanakeun wibawa komara hidup salakula tamtama negara kudu ancur mode gitu. Dawa. Malahan kakuping neme kuat. Gatot Kaca ngamuk nguwak ngawik seueur anu jadi korban alatan Gatot Kaca ngamuk. Naon ngamukna Gatot Kaca? Sabab nu seserahan di ala nyawa sabab kabogohna dek dikawinkeun.
urut Kabogoh Gatot Kaca bebene Gatot Kaca dekawin jeung batur nu seserahan dipegat pantes lurah tamtama gitu patut aduh anu tadina waktu di istrenan hidup keur kepentingan negara jeung bangsa jiwa raga diwakafkeun keur kepentingan negara jeung bangsa ayeuna jiwa raga anjeun dek diwakafkeun demi kepentingan pribadi anjeun dumeh eta urut Kabogoh rek dikawin batur nepi ka leuwih ti remeh eta alasan tampiling siapa yang cecengiran wae kan teu ah teu acan malah karep pesya sok waduh ampun wa margi putra teu nembe pisan kapan saumur hirup nembe kaansikan kurasa birahi ka istri asmara kawanoja kari-kari ayeuna menakan kejadian anu model kieu hiji satria sepiing pamrih rameing gawe kadua satria kudu jujur katilu satria ulah ngaluarkeun cipanon sanajan sakumaha menang peristiwa kaopatna satria ulah borangan Dau teneng ludeng hanteringrang cing emut yen ieu di dunya teh sadayana jajadian anjeunna hade goreng sedih bunga seuri eta teh mangrupakeun romantika kahirupan bisa deweknya eta oge beja gagal panen bisa sih gagal panen manusia kadar kahayang manusia kadar rencana kabul aya nu maha agung tapi yakin upami urang bersih hate merdih ka anjeunna yen pangeran ngayakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina teu ngange dekol-dekol acan cekap kun payakun tuning si cepot nyahoeun Kieu mohon di wartosipun bapak jauh ge beres eta si gagal ngecrok mun sakedik ge abdi teh gagal panen kedah kumaha atuh putra teh da anu jadi ngajung jurigan kana hate teh alatan naon margina jeung naon kalepatan putra atuh Wa geus apa tur yakin dina hate hidup teh anu kabayangkeun teh da puguh hidup teh jalma anu keur kapentang asmara yen dina dada anjeun teh pinuh ku bayangan-bayangan pergiwa mun cara budak anu keur katarik berehe kapentang asmara mah eta teh hartina teh peureum kadeuleu beunta karasa karasa ku ua oge da ua ge ngorah heula nya ceuk bikin kan tau ta ayeuna mah kieu we atuh kumaha upami ayeuna mah bebaskeun hate kalayan urang bantuan we Arjuna bade nikahkeun pergiwa ka Lesmana Mandrakomara teh urang bantuan di ditu kaprak-kaprak bisi kumaha onam urang cokot kana pribadi anjeun yen pribadi anjeun ka Arjuna teh paman ka pergiwa oge ka Piadi ayeuna ka Piadi hartina teh dulur dek pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan matak naon lamun ngabantukeun keamanan di ditu bisi aya hal-hal anu diharepkeun duh gedekeun eta jiwa teh waduh naonan ari ua naon bade mah panas putra wa
Katinggal keur di pelaminan sebenarnya. Wah Gusti Batara Abdi protes ya kan naon apa ieu teh bebenena Gusti nen pergiwa ai kitu ayeuna nen pergiwa direnengkeun sareng anu sanes ayeuna juragan Anom ninggal kieu engke di ditu rerenenganana aduh mangkana ieu teh nuju sumanget pisan kulan palai garwaan teh atuh da bujang hinga aga da abdi ngamuk ka di ditu diselapkeun tak ku abdi bedog dina beubeur tingalikeun Karek katinggal di janur kuning di jalan wah. nembe ningal janur oge panginten kukumul lain kukumul atuh umul-umul mun tah eta tos ambek abdi ulah lalawara Kaheap betul kan. ngaheap komo deui ieu aduh ulah gan ulah dugi ka kitu cepot cicing cicing atuh da aya otak kerdi diadukeun jeung otak Gusti Batara mah da moal mampukeun heulaanan Atuh udah itu mah bergelar atuh akang mah. lamun dina catur mah kudu aya pengorbanan heula ulah lebar ku benteng ai kudu dibeakeun mah dihakan batur aya asa nguntungkeun teu naon Benteng dihakan sanajan seter kahakan batur asa urang menang gitu. teu ngarti mun naon catur seter naon aing mah ngarti teh kana damdaman gitu hayang ulah palai hidup ulah panas hate waduh dek mere obat ka hidup geuning Gusti Batara teh tukang obat abdi bade nyuhungkeun obat nyeri beuteung sareng abdi teh aya obat nyeri hate teh aya upami tiasa mah panginten abdi mah bade nyuhun ka Gusti Batara teh eta obat nyeri ku tatangga. Kieu ieu. Aya dua anu kudu ditalaah ku hidup ieu mujarab pisan mun ku hidup ditalaah. Tuh. Naon sababna hidup panas engke di ditu ningali pergiwa rek dikawinkeun ya pasti we wa santeuna karek oge erek kawin neme oge erek ai erek kawin mah asan ai nu seserahan ti nagara aslina terek naon nya bade nikah erek teh mah da acan kawin da kawinna pergiwa maka Gatot Kaca oh anu leres wa teh wah yakin yen pergiwa mah tetep eueuh deui pisalakeun lintang ti hidup pun kitu deui Gatot Kaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatot Kaca ta eta obat ti uat cing inget yuk tuturkeun ka Madukara aduh entong aduh hayu tuturkeun cing yakin cing inget we kana kecap uat tadi yen Gatot Kaca moal boga pamajikan mun teu ka pergiwa moal boga salaki mun teu ka Gatot Kaca kitu wa cing yakin alhamdulillah tuh kan mudah-mudahan kitu kita lah percaya ka Gusti Batara mah hayu tuturkeun saya pemikitu macam